Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Balueng TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah patepang di sareng sim abdi Joni di Balueng TV. Kali ini saya ingin melanjutkan dari session kemarin part 2-nya, karena saya kemarin mengundang Kang Badri sama Kang Usman. Kali ini saya mengundang salah satu editor dari Balueng TV. Inilah dia, Kang Kardun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Wah, nyaan. Aduh, namanya dong, Kang. Siapa lawe di kali itu mohon kameras. Kumaha sehat Kang Joni? Alhamdulillah, Kang editor. Ku abdi enang aja nya ngundang Kang Kardun, soalnya Kang Badri, Kang Usman, terus Kang hiji teh Kang naon nih eta tuh. Kang Saning gitu teh, di abdi. Kang Cilok. Tah, Kang Cilok mohon. Ayeuna Kang Kardun ku abdi di ieu. Buntana kabar tuh di bumi. Teu alhamdulillah menuju ke sibuk. Alhamdulillah tuh. Seperti biasanya Kang Kardun orang ngabalueng biasa ngaler ngidul. Kumaha ayeuna lancar? Alhamdulillah lancar, taya ieu taya wagelan ini mah. Kieu nya Kang Kardun abdi ngahaja ngondang Kang Kardun teh aya nu bade dicarioskeun. Telah tuh amerot biar tahu saya biasa. Telah enggak bener. Kayak mun hoyong ditampi gitu. Kieu nya abdi teh bade naros masalah di Balueng TV. Kumaha karaosna Kang Kardun masuk tim Balueng TV? Alhamdulillah enakeun. Nuhun. Tapi kan ari namina editor mah aya lieur. Aya gampil. Nah, gitu. eta. Nuhun. Tapi enakeun gitu disuguhan mam. Ya. Alhamdulillah teh gitu. Bilih ya mah perkawis gaji kumaha ku abdi digaji, bilih ageun teuing, bilih kirang teu kumaha. Kalau masalah gaji mah cukup kange imam gitu, kange ameng-ameng lah. Kang Kardun teh tos gaduh keluarga teh acan? Teu acan, masih ini ieu keneh mah. Wah, budakan mah tuh masih kene labilnya, budakan mah bebas. Ame raos urang panggil dewe nya. Kang Cilok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papunten ieu telat aduh. Patepang deui Kang Cilok sampurasun. Zaman. Alhamdulillah. Aduh, kok abdi dipanggil deui wae Kang Cilok. Ah, teh serius kan. Punten wae nya. Abi teh tadi teh fotos akan ngelepon teh nuju nonton Persib. Oh, Persib, oh mumun. Abdi oge name beres bieu nonton Persib teh. Aduh, pisan akan. Nya eta teh. Persib teh duka kirang naon. Tim tos megahnya, pemain-pemainna duka kirang naon nya. Ais, mungkin lah kapayuna teh keda evaluasi deui. Oh, eta. Tuh. Dina segi pemain Kang Cilok kumaha ta perkawis Persib Bandung? Ari pemain mah tos juara lah. Oh. Kanggo kapayuna lah ieu mah intina. Ari kapayuna mah nya eta we strategi. Mana teh ning jadi strategi teh kirang tadi. Tah eta nya. Mun strategi kita kata aya Nuhun eta nu diseueurkeun teh lumpat jeung lumpat. Nuhun. Nuhun benten sareng main bola di luar negeri mah tuh Kang. Nya jadi main bola di Indonesia mah nu dialana teh kecepatan sanes taktiknya eta terus di kampung Kuroge di tahun Robi Darwis Persib mah beras we gitu. Iya, editor.
Ya ku abdi ngajak supaya si we hoyong manya cenah abdi ngedit wae ai ke kamera tara cenah majarkeun teh editor. Aduh yos ayo. Apa udah mana? Kang Japar teh kamari teh nuju aya wagelan cenah ka Bandung keluar kota. Terus lami itu benar Kang Japar teh. Terakhir teh di Ringui. Nuhun. Di Ringui menuju Ngarit. Ngarit Kang Japar. Nda apipan gaduh sapi. Oh, alhamdulillah dunia. Alhamdulillah maksud itu teh kan besok wasiat. Oh, siat di Bapak. Aneh. Di mana? Di Bantur. Gua Bantur benernya. Ai Kang Japar teh wah ieu naon eta teh? Kapiraka. Kapiraka? Pantesan ada mirip itu tina rambutnya mirip. Syok bisa. Jadi kumanya jadi identik rambut tante ada kritikan gitu. Kritingan Pan asli nama abi teh turun Portugal. Portugal cuman kan cicing di Cibarengkok. Cibarengkok kidul. Nah jadinya teh abi teh ku orang tua dari Cana Ya. ciri Itali Ya tukang editor bernikah ya. Ah, mikir. Jangan. aduh amang kata Nabi kan Itu kumaha tuh tema kudu kompak sesama tema. Ayeuna teh Kang Japar teh jarang upload nunya. Itu teh jalan. ikan Japar teh salah tunang Kang Japar teh alhamdulillah ku abdi di damel admin di Balong TV-nya. Soalnya abdi nyalira rada sibuk gitu ku nyalira mah. Abdi we terus diundang Kang Japar janten admin. Alhamdulillah ieu tah Kang Kardun ku abdi di damel editor. Bisa kedik-kedik aya lah. Ngarokoknya Kang Kardunnya daripada ciking gitu. ayo model dina ayo makan perbincangan model editor abi mapan film atau Wah lumayan editor film. sisa Iya oke abdi syukur ngobrol. Editor suka tapi suka ada. Bosnya kumaha lieur. Eta mah pegawai sorangan kudu ngarti. model ayo kan misalnya teh aya lopatnya yos kan ada di sensor orang itu pantas diucapkan teh gitu Kayak nama orang balik di Persib Bandungnya. Jadi kemarin teh Persib Bandung si Rene Albert saya teh pelatih teh Robert Rene Albert da eta mun karena Albert tapi kepirai kan eta ngawang teh kamari Kang John cenah kumaha ieu strategi kanggo jeung Bali main. Nah, langsung Kang Robert abdi teh da pelatih na didinya abdi mah syukur ngadukung we di luar TV. apresiasi ka Bali eta mah ongko 10 pemain tapi tiasa nyampe Nah, eta Bandung anu main bola bulat teh eta teu tergantung ku pemain. Pemain 10 orang lawan 11 bisa kengeng gitu Kang. iya Jadi ayeuna teh urang ieu we biasa urang cisindiran ngabodor ngaden idulnya. abi mah bade nyari tentang di film kan di film mah itu 2014 gabung sarang Kang RW Kang RW. Kang RW terang itu Pasir Kaliki RW Pasir Kaliki Oh, salah mina tah. Oman gitu Oman kira-kira. Oh, nya sareng Kang Om. Nujul lawan. tebih-tebihnya Ya, saya jadi tebe atuh kan nujul. nah abi teh diajak teh ku di dirinya abi teh ieu cenah nabung deh ke cicing kami ada aktivitas tah abi teh ternyata gabung we tapi kan bahasa itu teh kan di Jakarta Nya, bagian di Jakarta abi teh kameramen mohon. jadi di dua persikeun kan
aing di Gunung Halu aing di Jakarta abi di bagian Jakarta Oh nya. arah rasaan eta teh abi teh nuju damel matakan di Jakarta teh Nya. ai batur mah nyangkana kan coba balahan eta ka Jakarta cenah syuting pasti gitu Padahal mah tos damel di itu gitunya. Sandana saur saudara cenah daripada hayang namihan ieu cenah jamin cenah biasa ku abi sampai masih gitu alhamdulillah. Kumaha berbincang-bincang tentang ieu Kang Kardun. Bisa aya pertanyaan naon sok nyarios Bisa kamera pilih aya enak yang masukan tentang film. aya biasanya ngedit tina naon Ari mimiti nama tina Master, tina HP. Awal semula ngedit nama tina HP. karena Filmora pernah Filmora kan bagus itu ngedit Pernah. tau cuman eta mah iya kudu saya pilih kan Ya pilih insting sudah tajam. Kalau resan pas lebat kamalur TV teh dipasang laptop. Nuhun alhamdulillahnya. Mohon difasilitasinya mohon dipasang laptop. Itu abi teh atau rendah gampang gitu dari laptop mohon. ai gampang mah teh sih Kang cuman Komplit tumpul aja. kumplit sareng lumayan lah pengerjaan Kualitas lebih tinggi tajam tina laptop dibanding tina HP. gambar kita kadang kapan abi ini kali di YouTube kadang kapan kabar di sangka Usman, Kang Usman. ya ada sih Nya kitu we asal usul baru TV kan jeung ajeuna abdi teh ada mau teh kitu TV ameng dugi ka ngajakeun channel terus sabaraha ya ada disebutkeun di subscriber eta teh isi abdi teh Kang Agung mah teu ari teh gitu teh rada mendingan meningkat lah. terus aya 3.000 3.000 teh hampir 3.000 2.850 subscriber kan. alhamdulillah tinggal view-nya Nya dan usia sama ya tanggung jawab penonton Kang Ari kan kemarin diturunkeun nya eta pandayana maning ngadamel film teh kudu nu rada buas kan model anu positif mah ayeuna mah di urang-urang mah jadi kan payu aya nama zaman teh kan anu goreng jadi alus sa eta anu alus ngedon ngedon goreng goreng dibalik ayeuna dibalik jadi disebut teh laliar Indonesia Iya. aya mah di urang teh Kan iya ditampi ya sok halus itu. kayak tuh orang nyana kela ieu nya oh kopieun terus sebenarnya lami belum titik